Mitra kaum dangu si Ani barang geus nepi ka imahna, manehna langsung nyamperkeun bapana anu keur ngaliwat gog manehna campego gigireun bapana si Duru temong gadona norok-tok kaburusan. Gawe teh nganu hujanan wae atuh Ani. Cek bapana ngareret kanu keur norok-tok gigireun. Si Ani teu nemalan ukur ngareret ka bapana. Hek dua dampaleungeunna dilonyorkeun ka hareup dideangkeun, baleun meureun da ka tempona nepi ka geunteul kitu. Gara di baju anggur mani ka itu. Rek milu maneh ka warung beuteuy. Bapakna nanya deui. Ayeuna bah. Si Ani kalah malik nanya ngareret ka bapakna bari semua atoh. Nya ayeuna. Jan kene bah. Sakadeg deui geraat. Cek bapana bari ngareret keluar. Nempo hujan anungan kari miribisna. Gara di baju we kali itu nam. Sok buru di baju rek milu mah. Rek dahar heula bah. Si Ani kawas anu geus lapareun pisan. Ya aduh. Jeung naon bah? Jeung pada Dipais bah. eueuh bungbungna ditumpangkeun we luhur liwat. Jika atuh gara di baju ka itu. Kayak sagadeng deui dahar mah, kaliwatna mah geusat. Bapana narik suluh anu masih keneh hurung. Hek ditiup supaya pareum. Geus kitu hek diguarkeun di arah ruhakna. Bajuna soe deui bah. Si Ani bari jung nangdung. Koreleng ka jero imah balik deui bari ngagigiwing ka mejana anu ngangkarawak palebah tak-takna. Hek ditemongkeun ka bapana.